saha jeung kudu kumaha adukeun rasa nu keukeuh teu ditarima sabab ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasaha tepi ka ayeuna ku berat kacidak sok sanajan hate ieu teu narima tapi dalam ti kumaha anjeun geus milih nu liya. Beurik hate ieu meuni perih saprak anjeun salah milih nu lain dianggap leuwih kudu ka mana kudu ka saha jeung kudu kumaha adukeun rasa nu keukeuh teu ditarima sabab ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasaha tepi ka ayeuna ku berat kacidak sok sanajan hate ieu teu narima tapi dalam ti kumaha anjeun geus milih nu liya tapi dalam ti kumaha anjeun geus milih nu